Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami abdi Iqbal Maulana ti kelas 12 IPA 2 di dia kuring hayang maca pidato ngeunaan kesehatan dan kebersihan lingkungan. Wilujeng enjing kasadayana Bapak sareng Ibu guru anu kusim kuring dipika hormat. Teu hilap kasadayana rerencangan anu kusim kuring dipika cipta. Langsung ti payun orang sanggakeun puji sareng syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala anu parantos marenkeun sadayana dugi ka tiasa patepang ngariung dina ieu acara kalayan sehat walafiat. Hadirin anu pika hormat, dina waktos ieu sim kuring bade ngadugikeun pentingna hirup sehat di bumi sareng sakola kusabab kebersihan lingkungan sakola. Tanggung jawab sadayana sangkan ditebihkeun tina sagala rupi panyakit. Upami sadinten urang tos tiasa ngajaga kebersihan, insyaallah awak bakal jangjag dugi ka sepuhna. Para hadirin sadayana rupina dikecapkeun sakian nu kapiatur kurang langkungna nyuhunkeun dihapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.